Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamsuna ari maqalah nomor ke-50 an Abil Faidi katampi ti Syekh Abil Faid matak disebut Abil Faid teh dina zaman harita teh nu disebut kategori orang yang termanfaat teh anjeunna. Dinuni anu katelahna teh Dinun al-Misri nu asalna ti kota Mesir. Wasmuhu sareng ari jenenganana itu Din Abi bin Ibrahim eta teh Sauban bin Ibrahim. Wakila disaurkeun Al-Faid bin Ibrahim. Dan di Timur Tengah mah kebanyakan jenenganana teh bari jeung lakob ladihan anu ngandung kana doa. Urang ge disunatkeun tanggal lakob teh. Tukang ngurus rucing Abu Hurairah, tukang ngurus maung Abdul Aswad, tukang ngurus bencen wa abuhu sareng ari ramana itu Ibrahim Naobian wa huwa ari Dinun Abil Pete wahdahu au haddu wakti anu dina waktu keur eta teh ilman jalmina nu pangartosna kana ilmu. Wawaroan pang apik-apikna pinter jaba apik taratumiba kana subhat komo harap. Mun dina waktu harita keur kompanye anjeunna moal nampi duit ti calak ieu dawaro. Mun ayeuna mah di Konoha gitu waro dah apik bisi kabeuli gitu. Wahalalan jeung tingkahna wa adaban adabna jadi tingkah paripolahna teh apik. Ari ngaran waro matarku ningalkeun kana perkara layak nih nu teu mangpaat itu waro. Jadi mampu milih gitu. Wakana sarang buktos itu Syekh rojulan hiji pameget nahipan. Pameget jalmina teh begung gitu. Jangkung alit jangkis kosi jang hendra lah. Begung nanti ipis awak nanti tinggal tulang jeung dosa. Mun dibuka kaos teh ngagogok anjing teh mereka tinggal tulang. Ye tina naon begangna puasa wae. Masya Allah puasana teh dohiron wa batinan eta teh ngodoan lain sunat-sunat teh. Ta'alu anu ngaluhuran hu karojul naon humrotun jadi berem raraina teh bodas semu ke berem-berem kasih punya bi abiyadul liyatin kalawan bodas naonana
lihyahna teh jamotna gitu. Di parikoknya tuwufiya di mautan sanata khomsa wa arba'ina wa mi'ataini 245 tahun waktu harita. Anjeunna sasauran kieu da kullu khaibin kamari kan bahasana samratul ma'rifat, buah jelema nu marifat, buah jelema anu geus mahabbah ka Allah, buah jalma anu geus yakin iman ka Allah, maka bakal muncul beberapa sikap jeung keyakinan. Anjeunna nyaurkeun kullu khaibin, setiap jalma anu sieun min syai'in tina hiji perkara haribun bakal kabur tina perkara nu ditugasieun. Lamun urang sieun ku Allah berarti bakal kabur tina perkara nu dilarang ku Allah. Lamun urang sieun ku Allah berarti sieun ku ancaman Allah. Lamun urang ayeuna marifat jeung sieun ku Allah bakal sieun tumiba kana kalakuan nu dilarang ku Gusti Allah. Nah itu kapungkur geuningan kantos nerangkeun masalah cek batur teh belah dinya teh aya orai. Kira-kira lamun ayeuna urang geus dibejaan bahwa di dinya aya orai anu sangat mati bahkan bisa kira-kira na daek mah ngaliwat ka tempat eta. Naon sababna? Takkan teu kaharti dipacok acan sieun geus. Sok dengekeun. Dipacok mah acan. Tapi kok sieun geus. Minimal teu ningali heula ayeuna kudu ngarasakeun dipacok, minimal heula ningali jelema efek nu sabada dipacok ku orai eta teu saeutik loba anu teu lila, berarti muncul aya kasieun urang bisi saluajeun si itu. Tarawani malam kakak ini. Itu teh marifat ya. Ae paman hopa tegasna sing sahabai jalma nu sieun min adabil tina adab. Di dieu mah berarti min adabin narin tina adab neraka. Ieu teh akidah samiyah kade. Aya nu ngomongkeun, "Wah, make kudu sieun ku neraka mah da can acan atuh ka neraka na oge." Iman awas tauhid samiyah ieu. Can waktu ngambah ke akhirat ngan ku Rasul digambarkan, ku Allah digambarkan bahwa neraka teh kieu wajib tang iman ya teh. Baheula aya nu ngomong di dieu. Eta cenah ajengan kawas nu geus nambah ke akhirat. Nyebutna teh diomongkeun adab kubur teu percaya, adab neraka teu percaya. Nu matak ngaradu anjing we si kehet. Ngadu hayang naon sababna da teu percaya kana neraka na oge. Isuk manehanana bakal intabaha hudang tina manehanana teu iman kana neraka geuningan Gusti nya dudu omongkeun ku ajengan kampung teh. Ka mana sia? Nya neraka heula. Nya bisi teu percaya. Hayu cenah ajengan ngomongkeun neraka teu geura. Nya atuh teu beda jeung kafir Quraisy ngomong kitu. Muhammad cenah ngabual bobohongan. Engke teh bakal kitu teh. Ngempal bahasuk ka neraka kara-kara saha geuning heueuh nu diomongkeun ku Muhammad teh teu pernah jeung Muhammad geuning heueuh nu diomongkeun ku ulama mujtahid teh teu panggih jeung ulama mujtahid geuning heueuh nu diomongkeun ku kiai teh. Ayeuna mah jarang nu ngomongkeun kana neraka teh, ngobrolkeun teh tim sukses jarang. Maka di mana-mana lamun jelema geus sieun kana hiji perkara termasuk kana min adabin narin amila sok midamel amalan kana amal yub idu nu matak ngajauhkeun huka itu siman min hatina neraka. Engke aya
wa kullu rogibi jeung ari sakur jalma nu resep pisaiin dina hiji perkara tolibun sok neangan jauh oge pan dijugjug anggang di naon di teh ya saking kunaon teh kubutuh mapai jalan satapak cecakan lega ae paman tegesna saja mah rogiban mikar sepil janati di surga dengke amila sok midamel amalan kana amal yukor ribuhu nusok ngadeketkeun itu man kat mal kasih amal si man ilaiha kana itu surga taya teh yukor ribu ala jannah ya teh bener tapi dah yakin ieu teh pangajian kieu teh yukor ribu ngadeketkeun dan di imah pasti ngahayal ngahuleung nyetel HP ngali video porno gitu. Meureun ieu mah limitna aing mah ngali fakta we da panona ka ciri balalang wa kullu anisin sakur anu tentrem awas tentrem gitu. Billahi ku Gusti Allah mustauhisu eta anu nah untuk ngarasa naon tuh dina ieu na teh ngagerentes gitu tenang bil khalqi ka makhluk wa binus khotin mustauhisun an nafsihi jadi kumanya girasot itulah hatena teh jadi lamun ningali jelema anu deukeut kana pimasyakeun teh si eta langsung hoream kitu nangkapna tinggal ujung dina tempat eta teh lamun ayeuna urang kadonta mah betah di dinya berarti geus eueuh tos urang langsung kana surah dina makalah nomor 40 kade da ieu teh berenang urang teh hayang salamet hayang berbuah marifat teh anu mana tina samroh marifat lain kursa kadar daek dina kretek hate wungkul sing daek dikir kauli tadi urang bismillahi masya Allah eta teh samroh bermarifat aya dikir kolbi dikir kauli ayeuna ngaji cici nyarane nyete nulis ieu teh dikir hauli tingkah ini ti imah ieu teh dikir nah eta teh samratul marifat ari khofa ari sieun nah kade eta teh tawakong hulul makruh au pawatil mahbub sieun tumibana kana perkara nepi ka nyerieun jeung mikasieun leungitna perkara nepi ka cinta itu khofa contoh boga duit 10.000 diteuleun dina pesak anu bolong geus apal bahwa pesak teh kira-kirana diteuleun di dinya moal naon sababna nah sieun ku akibat pesakna bolongna atawa sieun leungit duitna muncul sieun eta ku akibat cinta butuh karena tuh lain ku pada pesak bolong kira-kira lamun geus leungit duit haneueuh nah lamun geus boga rasa sieun hal nu bakal terjadi matak hanyelu matak pika nyerieun capek kana otak pasti nu boga rasa sieun mah bakal ngantisipasi sebelumnya ayeuna raribuh kanya
nomor 1 sieun eleh, nomor 2 sieun eleh, nomor 3 sieun eleh. Mata geuya ka ditu ka dieu teh geus boga naon? Sieun. Eleh nama. Sieun. Wajar lah, wajar. Sieun kana naon? 1 musibah, 2 balai, katilu adab, kaopat ikop, kaopat fitnah. Beda-beda tak kade. Ari musibah mah dak jeung balai hal nu nimpa bari nyeri kana diri dengan tujuan bakal nganterkeun kana kuat iman. Itu musibah jeung balai. Kayak musibah jeung balai ketika nimpa kana diri tebetah cek diri tapi nganterkeun kana tambahna iman. Itu musibah. Contoh dibere naon bae musibah nyaah kana diri tina sabada musibah eta leuwih deukeut jeung nu mere musibah. Ari leungit duit menang judi hadeul mah musibah lain. Awas ulah nyebut musibah. Beta malin musibah. Naon ada da iko bangke daerah. Sok tinggal dina grammar bahasa Arab. Musibah. Sing ngabedakeun kan nyeri anu datang ku akibat maksiat aya kan nyeri ku akibat datangna keur taat. Beda. Hanya kalau aing ngaji leungit duit musibah tah meunang. Aina balai ketika balai mah di imtihan bahasana jeung memprotek jeung ngukur cing kadar kumaha kekuatan keimanan urang keur boga duit usaha tak keur kieu PT goyang bari keur usaha ieu teh rajin puasa rajin dikir rajin sedekah rajin ngaji ka ditu ka dieu deuh eta cenah cing ku Allah teh digibeukeun jadi keket nu asalna omsetna sapoe 200 ngadadak jadi 10 siki nu pesen cing rek kuat nah rek cicing nu akhirna mundur manehanana kado ninggalkeun ngaji kado ninggalkeun puasa geus lain balahi teh awas bisi nu nimpa kana diri. Teras aya adab mah engke ikom mah ya akhirat. Naon bae perkara fitnah musibah nu terjadi ku akibat maksiat bau adab. Urang sing sieun tak bahasana ida asobathum musibatun qalu inna wa inna sok musibah kudu dibikeun deui ka serahkeun ka saha peta solusi ka saha ulah datang musibah dibikeun ka anjing cilaka anjing ka anjing deui emang anjing boga solusi. Awas idza asobathum musibatun qalu inna lillahi tasing sieun tumibakana musibah teh panlaha makasabat wa alaiha maktasabat wala tulqu bi aidikum ila tahluka loba sing apal tah naon margina sing apal kullu nafsin dha'iqatul wa nabluwannakum bisyarri wal khair fitnatun sabab dina hirup ka urang teh moal lepas tina fitnah. Ari fitnah teh kieu lah besi anu asalna ngabentuk tulus dinaon digodog supaya hancur tina panasna godogan supaya hancurna eta besi jeung timah eta teh fitnah. Ayeuna rek nanya ketika datang balai panas teu kana ieu panas teu keur digodog teh
cing kira-kira na hatena terbentuk bakal lembut moal hatena ku dibere musibah bangkar usaha diputuskeun ku lalaki diintimidasi diasingkeun di tengah-tengah masyarakat dibuling ku masyarakat dihina diteror kira-kirana eta pibetaheun teu kana hate lamun eta urang datang kana diri matak nganterkeun kana alus sebagai manusia di hareupeun Allah berarti fitnah eta mampu nganterkeun kana bentuk alus cek Allah. Pan emas oge ari geus ngabentuk mah jadi mahal atuh. Nya teh cek tukang emas yo. Pan hayang hancur ke dina itu ngaranna. Dilebur kan? Ai dilebur na aku cai na aku seuneu. Rumata kade ye sing sada. Bisi maraneh ayeuna keur proses rek pindah tina asalna sok maksiat kana taat. Tah tina maksiat kana taat teh haneut eta teh. Haneut kukuna gen kuku muning. Rada badag haneutna teh. Karasa teu? Hei. Karasa teu? Ke. Gawe teh. Waras hayang. Sekali nih, waras naon? Kesadaran geus naon? Geus aya. Papangih bari ceuk hate jeung otak aing teh hayang hijrah, hayang ngawuh jeung Gusti. Tapi kok kenapa ekonomi jadi kieu? Ya kan gitu kieu? Ya kan gitu? Jujur atuh sia teh. Da teu kaharti kuduna mah beuki deukeut jeung Allah teh beuki loba harta teh. Kan gitu. Kok kenapa ieu imah jadi eueuh? Motor leungit, pamajikan ninggalkeun. Geuning kaing ieu teh. Sok kan gitu. Eta teh pitan. Jeung ngagodog nah maneh bener rek terus mah teu saeutik pan anu ngaji areureun. Pan goblok gituin. Aing teh pan hayang hijrah tapi kok asal kado jadi segala eueuh ieu teh. Kan gitu. Teu kuat cicing di dinya. Di ospek. Ku Allah di ospek man malaikat. Ya. Kade eta teh proses kade. Agen sok kadang keun baik jujur be. Nyeri hati mah. Bahkan sampai keluar Cipanon. Ketika kernangkring sorangan di dieu rarasaan teh loba maraneh teh. Kadar ieu teh kadon ujug eueuh motorna dijual. Imah itu ieu ya Allah eta teh nu hayang deukeut jeung Allah eta teh. Cek Allah teh pan ngawaroskeun dan ek dicoba ku aing kuarwateun moal. Kuateun tuluy istiqomah, teu kuateun ya ninggal. Eta teh di mana-mana. Modekeun tim sukses rek insaf. Asalna kan sok ngantongan we duit tah. Usum kompanye insaf. Duit tarima cek setan teh. Aduh haneut kan ka dieu teh. Tarima ulah. Kuat lebih baik sangsara pan gitu. Naon sababna? Sieun. Ayo urang mah sieun ayeuna engke paduli kan. Tuh. Fitnah eta teh. Ieu teh proses bageur. Yo, pemuda anu halijrah dengekeun. Proses. Geuning kieu cek oke meureuna. Baheula mah sagala ayanya. Hayang rokok teh hese, da pernah ngajabel. Ayeuna mah hayang udud teh rek papaksa ka batur teh mikir 2 kali kan. Tapi teu udud. Ieu kudu kumaha mikir gitu. Wah, eta goncang. Gara-gara ngaji kana non kasaung ya. Segala gitu. Tapi ketenangan kok make aya ieu teh cenah aing teu hade ya. Ieu kuning mana ya? Nu akhirna teh pan teu ngaji deui teh. Oh bener ketenangan mah aya di saung. Kasaung deui teh. Oh duit ieu ka mah. Allahu Akbar. Justru ku eta teh ku Allah teh keur digoda. Ku Allah teh keur digodog.
ngalangkungan malaikat sing kuat teh moal maneh teh ngan kade lamun mudab-dabun dina kahadean cilaka lamun goblok leuwih goblok mentok mayong atuh kade eta teh justru proses Gusti Allah teh keun bae lah urang mah nya nuhun-nuhun beunang dunjana kan komo naonana akhiratna atuh teu beunang dunya atuh sugan saha nu apal ku Allah bakal leuwih dibeungharkeun di mana daerah eta we tuh bisi ieu mana itu kerja mana ieu teh ketika melepas dari belenggu hawa nafsu keluarlah dari buyan hawa nafsu lepas segalana gitu rek balik deui gengsi dan si jerah ini kumaha aing teh henteu ieu kebutuhan ieu geus mulai perang lainna dikalkulasi muncul esa roh marifat khopa lamun bener saya sieun ku aing tarku malayani tinggalkeun perkara nu teu manfaat tinggalkeun perkara anu berunsur maksiat berarti dirinya samroh khopa geus jelas hese neangan anu sieun teh kumaha gitu cek tadi sahabat jama anu naon boga rasa sieun bakal ngajauhan perkara nu dipika sieun ku neraka berarti bakal ngajauhan pinara geus sakitu ngan kudu diaji kade pinaraka teh buka kitab Sulamut Taufik didinya aya ma'asil qalbi aya ma'asil qauli aya ma'asil aini aya ma'asil udunain ma'asil yadain mas'alir rijlain loba ngan hate teu kakeheul ka sasaha ngan culametan leungeunna kana kacang batu dina galem teu karasa maksiat nyebutna ge nu Allah duga di mana itu di sawah kan berarti kudu ngajauhan perkara nu diharamkeun jeung nu ngadeukkeun kana neraka di antarana ieu salah sumangkunna bihi salasun tilu perkara mansing sopo wong kunna nubuktos itu salas bihi itu siman haroma maka ngaharamkeun sa Allah Gusti Allah ala nar kana neraka wa haromat an-nar alaih bahkan neraka ge geus teu hayang we diasupan ku si eta teh pait cek seuneu neraka saha hiji iman billahi ta'ala kahiji jelema nu dina hatena geus aya iman ka saha geus eta geus iman urang kalok iman teh geus malah asup ka neraka geus geuning teh salat atuh moal ninggalkeun salat ari naon mah kitu geus ya nya teh al imanu urian walibasu bi taqwa hiji tah iman ka Gusti kadua wa hubbullahi ta'ala cinta ka Allah anu geus cinta ka Allah mah geus eta teh haram asup kana neraka wa ayyul qafin narin payah roku ahabba ilaihi min ayyar ji'a pil kupri tilu nu moal asup kana neraka hatena geus nyelesep dina rasana leuwih baik aing asup kana neraka daripada kudu ancur deui kana kakuburan gimana dah daripada kudu asup kana kakuburan leuwih baik asup kana lain apa sih tapi kan ngomongin leuwih ade aing asup ngojai dina seuneu neraka daripada ajrub ngancruban ngojai dina kaku kira-kira anu laku kitu ngalakukeun pinarakaeun mah nya moal
yuqarribu. Terus man hafadho aya ye ciri-ciri pi anu jauh dina neraka teh. Man hafadho ala sholawatil khamsi, jelema anu ngajaga kana salat nu 5 geus leuwih pi neraka. Duhur salat, asar salat, maghrib, isya, subuh geus dijaga. Naon sababna? Keudah salat teh amanah ti saha? Kawajiban saha? Urang. Geus. Teu cukup dina salat hungkul wa ala wudu'iha. Awas, jaga sing bener syarat rukun dina keur wudu. Pikih tah ditunjak ku pikih. Cing nu kumaha wudu nu sah teh. Nu kumaha wudu nu batak jadi batal teh. Aji teh. Ada kali waktuna, rukuna, sujudna, bacaanana, teh geus pokona lamun dina salat mah geus ngajaga kitu geus bakal pijauheun kana naon teh? Neraka. Dek, tos lawar aja. Aja. Laminya. Bisa jam deui teh. Ari mah kumaha tanya wae ge da can lohor. Nya lami kesel nya tos lawar. Ayo teh mangkil ge deui atuh da amanat ti Allah. Mang geuning kieu mang deui. Penting di saum. Ayo teh poe isukna teh ka mana sih mang teh ada kon lohor teh deui. Kadi beuko Allah teh. Kakor tang doa kodi teh ku beda salat lohor. Teureun we dakwaan teh. Terus ngajaga naon bae perkara karena berkaitan jeung ibadah syarat teu rukun oge diperhatikeun ditopang ku ilmu fikih tah eta mah geus kadang mata pupeujeuh ieu ari hijrah teh sing puguh geura atuh lain dina pakaian hijrah teh go tu surga ari takbiratul ihram teu ujrong kasuruh aku mah tuh sia teh hampurannya hampura. Emang bisa suka surga di sablon? Nah, kamu tanya. Ayo keur musim ya teh. Ahad berkieu anjing. Ditanya sifat wadaniat ngacaprak atuh lain bertahu. Ieu keur usum ini teh. Bisnis kaos ini. Lain bisnis tauhid. Ieu mah di Konoha lah di Indonesia lah. Awas salah pun dijaga salah satun lataro ayunihim naron ayat 3 perkara jelema nu moal dibere ditinggalikeun kana neraka yaumal kiamati di poe kiamah hiji ieu teh ketika urang sieun kunaon ku neraka bakal ngajauhan karena amal pinara mana diantisipasi ainun bakat min khosyatillah awas panona terus-terusan ngecelak cicocana lantaran kusieun ku Allah hesek sareuna udang jam 2 mandi keur mandi teh kieu tapakur orang teker di mandian ku batu engke jam 2 nya ngajaran benar sih ya mandian ngawet lugus lah hadal mandi geus diadusan asup ke kamar pakai baju itu semprotan kayak keur di boehan ngajaran ke begitu Allahu Akbar karasa Allah ngangkat leungeun urang dikir ka Allah begitu sirah dijedukeun ku batur make heula anan dina waktu harita ngahinakeun diri ke sujud subhana rabbiyal a'la wa si tepi kadenya pernah teu palingan baradegong wae
cing nyobaan atuh setahun sekali we atuh gerak mani heula tapi rasaan di mandian ku batur sok keur ngajaran geus kitu ngajelepeng naon sajadah poekan lampu inget karena di jero kubur batak poek ngaleuwih teu kieu geus mulai ngecelak cipanon demi Allah lamun eta min khosyatillah sakeclak cai panon nu kaluar tina panon tina lantaran sieun ku Gusti Allah mampu mareman untaban seunarakan kira ai urang mah leweh teh teu kabagian bansos dia bagi ngagudang narakana eta mah tuh awas ya kada ye bakat min khosyatillah awas terus kedua panonna anu terus mencrong karena jalan Allah jadi nu diketinggalikeun teh ya termasuk pilpres ya dengekeun ya kagok lain mbak menegang ingat ya panonna teh kahareupna teh nagara teh kumaha gitu hayu we infrastruktur anu fundamental teh diperhatikeun sugan visi misi teh target jelema teh atut kuat tauhid gitu satahun teh dia mah beres tol bari ipis hampura ngeri tapi mun calonna urang mah ere PNS kudu katalar Fatihah minimal sieun ku Allah atuh dam aman atuh sieun ku Allah malin duit ngampar dina meja ge mulai korupsi heuh baelah ngaraka dengekeun sia lah nya kan keung naon sababna perhara kecil ogen moal leupas tina tinggalian Allah komo ieu masalah bedag masalah negara naon katingali panonna teh prospek nate jeung kemajuan agama gitu lah mana karena dirina kira-kira na prospek protek sapoe saputing teh urang teh tauhid teh geus kuat ka mana ieu kaimanan teh geus kuat ka mana ieu keyakinan teh geus kuat ka mana ieu muhasabah geura ieu mah dikibogkeun saeutik oge isu bohong aloh kieu Allahu Akbar gade jadi panonna teh terus-terusan moncrong karena pimajuan agama Gusti nu ditinggali teh jalan Gusti Allahu Akbar keung ayeuna duh karek aya naon gitu jadi diamati gitu tadi si Ai si Tony kumaha kai hasil istihorohna can aya Hanifi ngan lamun matak ngabahayakeun kana agama jeung nagara idhan kene bejaan can beres Quran 7 kali nanya bantuan geura awas panonna teh terus moncrong karena pijalaneun Gusti cing urang teh ngaji teh rek istiqomah moal salat kok teh bisa istiqomah moal rumah tangga teh leuwih sakinah moal di dinya ningalina teh ngan kade ngabejaan peurih dikituan teh peurih halah peurih si ate cenah kok beda yang lain cenah kemarin mah cuma cabak kabeh teh sageus disaung teh ieu teh cek awe teh teu asik udahan ya cek awe teh kitu kunaon lagi dijawab jor nah sababna fisabilillah ditinggalina teh gitu jadi mencet eta mah los we ka ditu cenah naon sababna hal kieu aing sadar pinara piraku aing kudu ngadeukeutkeun pinara ka leuban aduh no ayeuna boboncengan oge ditahan sameter Masya Allah dihalangan ku saropong
Gitu. Terus wa ainun katiluna panon anu dijaga tina pahalaman. Eta teh hal-hal nu matak ngajauhkeun kana seuneunaran kali. Berarti orang kudu ngajauhan. Keur ningali YouTube. Astagfirullahaladzim. Terus di scroll gitu nu rada ribut. IPTN saurang ningali eta mah mun antenna kitu. Nu penting ulah tapi karena HP. Aduh. IPT isu ke akhirat jangan surga leungit teka tingali. Paingan bener wanah suruhu yaumal kiamati amal. Isuk bakal loba jelema nu lolong teu ningali Rahman Rahimna Allah, teu ningali surgana Allah naon sababna diakui atau tidak loba panon dipake maksiat nu matak halangan kana surgana Allah. Kacamata we isuk mah. Tos. Jadi eta anu boga rasa sieun ku Allah tara nibakeun dirina kana pagawean anu dibenduan ku Allah. Jadi anu boga rasa sieun ku Allah tara nibakeun dirina kana perkara nu dibenduan ku Gusti Allah. Rek jual beli, rek dina budaya, rek dina politik, rek dina hukum, termasuk dina nanaon. Aneh urang mah nya asa kieu asa dipake ulin dina aduh aku mah itu nya. Asa teu serius kitu kos nu malodar gitu tah. Asli aman da keung atuh. Kayak gitu ngurus agama jeung nagara kok kikieuan gitu. Nepikeun ka kiai jeung kiai silihina. Bari ngalaluarkeun hujah. Perasaan teh surgaeun da kabeh. Allahu Akbar. Terus tara nibakeun anu matak nibakeun kana ayana adab. Terus tara nibakeun nu matak nibakeun kana asup kana neraka. Cirina hiji jalma anu sieun ku neraka imanan kamila boga rasa iman sampurna. Nah mudah-mudahan aku ngaji saminggu sakalinya. Nomor kedua khosyatun min adzabi sieun ku adab Allah. Nomor katilu sok ngajaga tina tumibana kana paharoman. Opat layyinul qalbi leuleus hatena. Lelus Allah ya teh hese jangan tak calon presiden ulah lelus hatena jangan mun eueuh jangan dewe nya jangan nu lelus hate naon lelus hate mah teu asa aing penguasa di papatahan ku menteri nagen sami nawaton itu lelus hate tapi menteri nagen lelus hate deui informasi bisa menteri, di gubernur lagi lulus hati. Di gubernur dari Bejar bisa, camat wali kota lulus hati. Dan aing jarang ya lalu gitu. Ngesejinya, tuh, lulus naonana hatena. Kalimat ijalatul bukti anil kolbi. Resep nyabut ngaleungitkeun kangewa kasasama dina hatena. Itu ciri jelema nu sieun kunaon? Ku neraka. Tah, nu matak cek Syekh ieu mah nyaurkeun sing sabay jalma nu boga rasa sieun ku saha ku hiji perkara bakal kabur tina naon bae perkara nu dipika sieun. Tah ayeuna urang berenannya sing terusnya boga rasa khoswah teh. Ari khoswah sanes dina ieu kade. Tapi di deui. Lamun khoswah dina gimmick mah, ayeuna kan keusum gimmicknya. Presiden gimmick, calon gimmick gitu. KBG gimmick atuh. Dan nu apaleun antara maneh jeung hatem Allah.
khosyah mah diteuneun dina hate pepeujeun aya nama kuntum rek di mana bae anjeun ayana bawa kasieun ieu insyaallah bakal jadi benteng. Aa moal nyaram ente jadi pemusik, moal nyaram ente jadi tukang dagang di jalanan, moal nyaram anjeun jadi profesi naon bae perkara, tapi titip bawa kasieun ieu. Silakan. Insyaallah. Acen abi mah bade nyalon, silakan. Jadi calon tapi nu sieun ku Gusti. Gitu kan. Jangan kan. Sakira-kirana eueuh nya uha. Jangan. Nu khosyah ka Allah. Maneh awewe nangan pisalakieun anu khosyah ku Gusti. Ente nangan pepamajekaneun anu sieun ku Gusti. Geus kitu. Moal wani ngahianat. Namun sababna saya tidak akan mengkhianati calon istriku sedangkan saya sedang dilihat oleh yang membuat calon istriku seperti itu. Lalu ayah mau gitu. Ayah di dia tercari cing di sau. Ya mudah-mudahan ya. Terus wa kullu anisin billah mustauhisun bil khalqi wa binus khotin mustauhisun anin nafsihi. Jadi upami ayeuna urang geus boga rasa tentrem hate kusaha ku Allah maka baka naon atuh ngaranna teh muncul barudak di demak kunaonnya sensitif sok ieu wae ninggal batur sok itu. Jadi rarasaan teh nu rek-rekakeun teh salah we gini tah sok didinya kira-kira cerok kenyataan lah kasih ada dia sisa lah kun dia nu WA tak loba teh mungkin dijawabnya terakhir nu WA loba ya ieu sok aya rada sensitif ngan ulah ditinggalkeun mah ngan benerkeun jeung omean kudu sesuai jeung ilmu ngan barokah hasilna sok badai jantan profesi naon bae maka eta tawis tina rahmat Allah ngan ulah sampaikeun tina profesi eta nyabut rasa sieun ka Gusti Allah. Mustauhisun an nafsi. Jadi giras lah gitunya. Naon bae kahayang nafsu teh tara diikuti nu geus sieun ku Allah. Wal makolatul hadiyatu wal khomsuna makolah nomor ke-50 hijina ieu mah panutupan kasauran di nun mah anu marifat mah bakal merasakan kabui kabelenggu jadi di netes semplek ninja sok itu dah pokoknya nya rek asup ka dieu rasaan salah rasupan ka dieu salah terus marifat wa qalbuhu basirun bari hatena teh mampu maratas ningali kana perkara nu pimadarateun sacakan can dilakukeun. Wih hebat manusia itu nya ja ka mana ulah cicing tuturkeun kan lamun teu dituturkeun ahli marifat mah cilaka sih kan abit ulah kita contoh orang teh jangan ke mana bari damalan dihitung dikalkulasi dah diukur pimansalateun pimadarateun kabeneran ningali adat loba pimadarateun ceuk ahli marifat jang pepeuje ulah maneh moal kuat bisi cilaka dah tinggalkeun ulah memaksakan kehendak ulah memaksakan kehendak wa qalbuhu basirun mampu ningali dah jadi nu kituna teh sensitif bahkan aya nu teu ngomong oge ujug-ujug ku sieu mah diomongkeun keuna we kana hate ieu teh ka aing lain keke rasa teh urang nu kitu teh terus hati-hati lamun sang harupan jeung jelema nu kitu jan hati-hati agen pernah kajebak ku budak leutik ieu budak kiai tapi bersih puasa nanti unggal minggu teh tara eureun eta ada hadir tidak ayanan bageun
si bapak nyaurulkeun kieu maksana jika nama kieu nya nyen tafsir sorangan manehna da kulantaran ku hate kana zaman ayeuna ieu teh sok urang ngajaran terus Allah nah teh dikir hofi eta teh ku Allah sok diberi kelebihan mampu membaca naon bae perkara nu bakal terjadi sok guys ulah jadi dukun tapi kade kok mau jadi paranormal belum sih sok ya kemana mah ada milarian lauk non alatna bari ngojek bisa renang itu kade jan paeh sih jago tuh coba terberatnya ngan kade iya teh gomanya wa qalbuhu basirun teh mujayyanun libatinihi bil muwafaqati walitoy. Jadi kumanya ngika prediksi lah waktu pimangpaatin jeung pimanateun teh. Da Allah atuh nu ngabejaan lagi. Lain ahli gitu. Wa amaluhu jeung ari amalna lillahi karena Allah kasirun bakal seueur. Jadi kade amal eta teh seolah membelenggu sebetulnya mah. Tapi kan samratul marifat. Sok redaksi terapi kadinya. Darah tenang. Matak bisi aya papangi jeung nu karitunya jeung nu tos ahli tos dugi kebisaannya kejagonya konaratasnya da atuh nu ngabicaanna gen lain keilmuan eta mah geus langsung ilham sok urang adengekeun dina kaset naon we pidato kan asa kaula ke asa menerang beneran loba geuningan abi nuju nerang ngumpulkeun ceramah Abah Uji eta na kabeneran abi masalah eta tah lobanya ngobrol kitu tah kabeneran abi keur eta ieu aing nu ahli marifat bakal kitu sok keur mata kurang bisa hayang topi kadinya sok we Allah gede nomor amplop 2 juta di mana ya di Pilpres mah kurang kerusak sebenarnya sampai 150 nya gede-gede 2 juta terus Allah isukna teh bakal katingali duit ngalemereh duit nanti jeung getih nanti sok dia silan bau gitu butai nah jadi tukang cilok mana seungit sok kira bisa percaya ya langsung bisa dibuka didinya tapi ada orang ngomong ada alakur sabang sani seperti kia ya ngaliwat kemana apa teh pabrik aci ya ke pabrik aci di mana ya di Bong ayahnya orang di luar osok namuan nyekelan irung teh nama sababna bau kan bau hasilnya bau terkuat ketika asup ke pabrik naon aci da pagawe nama eueuh nu nangulan aci bari kieu naon sababna geus naon tah urang oge matak teu bau ieu sabangsani geus bari asa panon tukang maksiat urang tukang maksiat uing oge tukang maksiat erek bisa ningali tembus kumaha atuh kana panon maneh nu katingali teh aya halis we unggul tah kiceup nuturut teh geuningan tapi lamun geus maratas marifat tuh panon si itu mah keur gede masalah tuh si itu mah geus mah kapangi uji coba we isu 20 urang geus kitu enggal ngage jubah benoa kitu kena ngajual we cai mineral geuningannya sakali doa 750.000 cai doa terus jadi jalmi nu geus boga marifat mah bakal kabelenggu ku rasa sieun ku Gusti Allah bari hatena ku Allah bakal diberi mencolong maratas ningali kana perkara pimangpaateun pimasalahateun wa amaluhu jeung ari amalna lillahi kasirun sapertos dauhan-dauhan Kanjeng Nabi didugikeun ku Kanjeng Nabi terjadi ayeuna tah eta teh meleset geus
wal maqalatu saniyatu wal khamsuna summa wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.